zikir doang ka Gusti Allah teu maca sholawat moal jadi kudu melalui Kangjeng Nabi bae sebab turuna syariat tarekat jeung hakikat melalui Kangjeng Nabi kuari urang ngalewatan Kangjeng Nabi zikir bae walah wah weuleuh bakal nangke seri sorangan seri serangan ge asal aja leuh wah grogol bagian ini kan eta tidak zikir teu make Kangjeng Nabi kudu make adab kudu make Kangjeng mantak istighfar sholawat istighfar sholawat istighfar sholawat nah mantak endek mere zikir di deuleu heula lahanna oh can subur nah sholawatna heula moal bisa urang zikir langsung tanpa make sholawat sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa nuqallibu afidatahum aya anu geus biasa ngaji ge lain mandek perebeulan emang aya naon babaturan aing ngadawan di ditutur ngabesan jeung dibalikeun ku Allah ulah ngaji ngabesan bae nang Allah teh kitu menang Allah wa nuqallibu afidatahum ulah nang urang muga rasadang urang cilaka nang Allah eta bakos kitu ngan ikhtiarna menang urang anu ngabuktikeun datang ka dieu nang Allah anu ngabuktikeun datang ka ditu menang Allah atuh kafir ge menang Allah ngapirkeun teh nang Allah urang iman ka Gusti Allah menang Allah eueun urangan sebenarnya mah ngan lamun urang ditarik-tarik ka dieu luhur teuing ka ngaji geus bae urang mah aya ikhtiar di urang aya kasab di urang geus eta ikhtiar jeung kasab nu urang anu ngahayukeunana mah nu ngabuktikeun Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala padahal kabelah ditu mah ikhtiar ieu hirup mah lamun geus luhur jasa urang ibadah ka Gusti Allah bakal moal aya ikhtiar tinggalin ja ikhtiar urang di ikhtiaran hayang cager jasa hayang cager awak endah modal kita ikhtiar pan beak eta kana sa ikhtiar eta di ikhtiaran kurang anak urang ieu teh supaya daek mondok geus ka dieu geus ka ditu geus ka dieu tetep bae main PS bae ikhtiar tinggal ikhtiar kan tuh aya anu ikhtiar dihayukeun ku Gusti Allah aya anu teu diikhtiaran aya anu diikhtiaran ku urang tapi henteu akur buktina mah ikhtiar mah engke tinggalin ieu nganjang urang sebagai kaum ahli sunnah wal jamaah tetep kudu nempelkeun ikhtiar supaya kaharti jang naon eta ikhtiar jang nempelkeun ganjaran jeung siksa di dinya kan nempelna kabelah dituna mah lain koboy ieu mah tah ieu geus luhur tah ngaji tah wa nuqallibu afidatahum wa absarahum atuh kaula janu ngabalik ngabulak-balik kana hatena mah anu ngabulak-balik kana pangdeuleuna dibulak-balik hatena paham henteu nang kula dibulak-balik matana mata hatena iman henteu janang kula berarti urang-urangan nang Allah kabeh ya sanajan urang terus bae ge teu paham henteu bae kos urang ngaji bae unggal minggu ka dieu ngan datang doang ditanya mah naon siatan tadi nu dibahas dah semuanya nanya hese dina ge pokona aing asal datang bae geus diukreup balik beres atuh geus teh ada tentang Allah teh kos kitu nya mah datang ka dieu teh ngan datang balik geus beres geus asal aya catetan di malaikat bae tah mah malaikat ge bingung barang di akhirat teh catetan mah loba tapi pahaman teu cenah teu paham-pahamin mah jelema ieu tapi catetan mah aya bae barang di deuleu geus lah atuh sesuai jeung catetan bae ieu tilok dilaksanakeun dia puasa Rajab nya henteu nya mah ngaji mah ngaji bae geus cak malaikat Mikail teh geus lah geus maningkan ka sorgakeun bae sesuai jeung tulisan amarain geus geus lain kitu jarenya mah teu galak selalu ngomong kitu teh geus mending balangkeun apa ka ditu begitu baik Masya Allah sesuai dengan tulisan udah baik geus ya Allah ya Karim jadi hak peto Gusti Allah nuqallibu afidatan karasana engke di mana-mana jelema ibadah ketika ibadah ka Gusti Allah hayang mantap urang zikir tengah penting atau maca Quran salat terus zikir sapeting dua peting seminggu 2 minggu sebulan 2 bulan engke aya bakal rarasaan lain deui sing sireumeun awak lain suku lain tan aing urang mah biasa nu sing sireumeun teh suku doang tah mah teu kurang urut tah ngaranna ieu mah lain ceuli ge sing sireumeun ceuli
cili sing sireun di urang kaget asana aya pocong bae ya sing sireun kieu biasa mah sing sireun kabeh kulit-kulit sing sireun kabeh jiji kahulu-hulu ka dieu sing sireun kabeh kaget kan orang basita eureun zikir teh teu boga perasaan ku kumaha ipan menjadi kos kieu ieu teu boga perasaan di mana kumaha teh kae eueuh teh sing sireun set eueuh biasa deui urang mulai deui bisa zikir atau baca Quran sarua bae nama aya deui teh sing sireun tong tamangan sing sireun teh berangkatna lain di suku tapi di hate kayak sing sireun tukang tani mah di suku mulaina di dieu ye lagi digebugan blok kunaon tuh karet aya karet kabeh cageur aya lain mimitina di dieu di dada deng kabeh kaawak kos muringkak bulu tapi ieu masing sireun teng geus tah lantaran nu pertama ge kos kitu jatuhna naon ku ari mah ditahan tahanan susuk bae ka jero hate ngeunaheun perasaan ngeunaheun oh nikmat ta eta pan teu diikhtiaran datang kos kitu dasang sulusu nikmat ngeunaheun maca Quran ngeunah zikir ngeunah pokona nu berhubungan jeung Allah teh ngeunaheun ngan hese nyebutkeunana tah mah ngeunah kos kitu mah hese sebab dapat timbul ti sing sireun mantak ente ge kudu sing sireun heula ge coba ge kumaha coba ge sing sireun tangke ngeunaheun oh ngeunah rindu urang bakal mah ngan eta sing sireun ge hese buah isu penting mah eueuh nah ieu keur cerita ikhtiar urang ikhtiaran ta sing sireun coba cara kamari ku ngeunaheun teuing eta sing sireun teh ya kok jadi kana hate asupna urang mandi urang ngawudu sakumaha kamari salat akurkeun jeung kamari zikir urang biasa tau maca Quran hayang sing sireun terutama zikir lah dipaksa-paksa ge urang ya eueuh diikhtiaran teh datang isu penting gitu deh orang ikhtiaran tah teu datang sabulan urang jadi jepan jadi kos kieu nya kitu pernah sing sireun ngeunaheun jasa kok ieu mah eueuh cek urang teh tah diikhtiaran eueuh tapi lamun urang keur tenang datang sorangan oh ngeunaheun di mana can kajahoan orang mun teu boga guru saya konsultasi tapi ketika orang boga guru konsul ka guru boga papanggihan tak kos gitu cak guru teh terusan ketika orang teu datang konsul urang ka guru ya eueuh deui Asia cinta duniana terlalu tinggi piceun gara-gara cinta dunia kontak aya serangan oh bener sen inget kasen mobil icen kuari orang aya di jero hati bangsa mobil motor segala rupa wah ngan capek kan aya sorangan jadi tama asal dunia di jero hati eta aya asal aya cinta karena dunia eta bisa dibuktikan ku jelema-jelema anu hayang dumadeus ka Gusti Allah khusus antara cinta dunia jeung teu cinta dunia bakal nanya milih embung cinta dunia sebab ngabogaan kangeunahan indah jasa lah dunia mah kurang teu diteangan ge wayah aya mah aya bae dunia mah kurang ditiangan ge wayah eueuh bae dunia mah ternyata kurang wayah teu diteangan eueuh mah bae beneran tah akur nya teu diteangan ya eueuh atuh pas tah kan kos kitu tah buktikan ku urang guari jelema anu teu neangan dunia ja wayah boga mah boga bae nang Allah aya anu dagang bae jana teh rugi deui ku Allah aya anu dagang mah biasa lu modal ngalitik tapi jadi untung gede nang Allah anjing kuari modal gede untung gede nang Allah keneh bae aya nu kuari teu dagang teu boga atuh nang Allah keneh sarua bae oh jadi urangna doang ye nu kudu gulak-gilek ke jero hatena jaka bae geuning bukti Allah nang Allah ngan urang teu bisa ngalempengkeun kabeh nang Allah asa nang urang bae ketika asa nang urang hijab mulai ketika urang untung bunga hijab mulai ketika urang rugi susah atau prihatin hijab mulai eta lah nu bakal ngahijab ka diri urang ketika urang hayang ka Allah eta ikhtiar eta teh bakal leungit ketika orang tafakur kadinya ja urang jadi ikhtiaran ge we mah bae jadi ikhtiaran ternyata geus saya tuh kumaha Allah akurkeun jeung ieu ja Allah geuning nu ngabulak-balik hate ja Allah geuning nu ngabulak-balik mata kurang geus diusahakeun ge kafir Mekah pamentana kitu ge geus kajahoan ku Gusti Allah janang Allah ngate imankeunana timbul baik ke pertanyaan aya kos gitu mah atuh Allah teh kok teh jujur teu adil kunaon atuh nya teu diimankeun mulai ta urang protes ka Gusti Allah
protes bawa bendera kemari kan bendera burung ngos protes ke presiden haju bendera gitu guru ngos ke presiden haju bendera dokter ngos ke presiden bendera nanda ya duh demo kali itu ke presiden ngos kabeh kuari mah demo nak Gusti Allah mau bendera sih ya ngan datangna ke mana ya ke Senayan aya di Senayan tahu di mana ya Allahnya ayo coba demo masing-masing ai kos gitu mah tuh Gusti Allah kata jujur teh adil nu mata kurang lamun teu ngaji bakal cilaka bae bakal cilaka datang ke mana ya budak ye tauhidna datang ke mana datang ka dieu kadinya bae kayak lamun naik deui datang ka dieu kayak naik deui datang ka dieu naik deui diukur dulu mantak lamun ngaji na model kos kieu mah ye tauhidna tauhid TK bae tauhid TK bae cukup tauhid TK ge nu penting mah asal ngajembat di jembatan Siratal Mustaqim moal eset sakitu doang ngan moal hiber doang moal hiber moal tauhid kos urang mah kos ieu mau tauhid TK mah moal hiber ka sorgana urang bisa neulekeun pa itu sari hiber itu wah cepet amat itu saya itu tuh nu hiberna rada lalaunan mah raraunan ngan mantep kene itu mah kos manuk gaope koplek ai urang mah ieu tadi di teh tauhid urang kos ieu tauhid urang mah sebab engke keyakinan teh ditambahan nama ku Gusti Allah sorangan soalnya urang maca kitab tauhid bae keyakinan teh kiai bae contohna mun magahan tauhid teh hebat jasa di lembur urang di lembur urang bae mah kiai urang lah di masjid di mushola bener rezeki mati Gusti Allah kan gitu wa ma min dabatin fil ardi illa Allah rizquha setiap anu kumalandang di muka bumi noh ku Allah dirizkian geus teu kudu diteangan rezeki mah nang Allah sanajan cicing bae ku Allah dirizkian diondang bae ngariung teu diberkatan marah bener pod saya tadi nggak urukan tauhid ke mana tauhid ke mana tak tauhid jadi lisan mah lisan hate mah lain deui lisan jeung hate lain deui nu mah ieu mah ye bisa debat ilmu tauhid bisa pakai debat sungut mah tapi keyakinan mah teu bisa didebatkeun teu bisa didebatkeun keyakinan mah nu mah bisa diukurna yakin teh engke ku ahli thariqah nu geus jadi bisa ngukur keyakinan murid-muridna tina kiceupna tina lempangna tina perilakuna kadeulean ku guru thariqah nu guruna mursyid keyakinanna datang kadinya nu mantak mere instruksina ge disesuaikan jeung keyakinanana atuh teh contohna tah urang ngaji tauhid di guru urang ucap petang biasa geus carita rezeki bae heulanan ieu mah ulah bingung-bingung kuriki wa ma min dabatin fil ardi illa Allah rizquha nang Allah ngarizkian teh nang Allah geus yakinkeun ku sia sungutnya na takos kitu tah sungutnya na takos sia isukna nya na dagang si kiai pan dagang teh arangan rezeki eta dagang teh minju berarti teu percaya ka Allah namun dia masih kena dagang berarti teu percaya karena yen Allah ngarizkian sebab dina pikirannya na aing mun teu dagang teu dahar sarujan kitu pan berarti eta guru tauhidna kudu dirantai kos kitu teu akur jeung omongna guru tauhid betul lain kos kitu aya nu geus boga keyakinan mah dagang ulah dagang guru tauhid mah geus pancena Kangjeng Nabi ge dagang lain keur carita Kangjeng Nabi teh mah balik deui ka syariat ieu mah keur carita keyakinanna keur carita keyakinan mah wali memeh jadi wali na teh nya nguji keyakinan ninggalkeun lembur aing mah deukeur ya nguji keyakinan moal dagang moal tani aing mah moal nanaon engke dahar ku Allah sapoe dah masih kena tanaga 2 poe tanaga 3 poe mah geus tanaga panenana geus kiceup lagi caknya na kene Allah mana ya Allah ngarizkian aing ieu geus dagang henteu digawe henteu naon henteu berarti aing yakin kudu ka Allah 4 poe geus teu bisa robah-robah acan kiceup ge geus carang supaya acan aing ieu dicoba keyakinan ya Allah emang teu nyahoeun aing kos kieu teh nang Allah aing kiceup ieu carang teh nang Allah bener ku Allah bakal dikuatkeun aing teh dahar ge kuat cek Allah payah tuh payah ku Allah payah aing mah teu kebel engke ge aya nu kadinya datang meng urang nyeuleut kadinya sial meng ngoroti hayang aing kudu dicokot ku aing mah mal berarti aing kasab keneh kos kitu mah mal aing mah geus ku Allah bae aing mah
nah bawah ngeok-ngeok sia engke dia ucing datang ka dieu naik ka dada urang roti mantap eta kos kitu engke ge terus diuapan ku ucing sorangan nang Allah mungkin melalui ucing mungkin melalui maung mungkin melalui gajah melalui orai engke ge aya beta rizki teh ya lasar urangna yakin ka Gusti Allah tah wali kaleuweung ka gunung ninggalkeun paramean dek nguji diri yakin aing ka Gusti Allah abun geus kapanggih kakarak tangke geus diuji urang ku Gusti Allah setahun 2 tahun 3 tahun di leuweung misalna geus ka Gusti Allah bae kakarak mulai cobalah ieu mah kekawasaan Gusti Allah lain hayang abdi mangan abdi hayang ngabuktikeun keistimewaan kemahakawasaan Gusti Allah jang tambah keyakinan abdi Gusti coba ieu daun langbor ku abdi dek dicekel dek dicokot dicekel dirames-rames ku abdi supaya jadi 100 ribuan bismillahirrahmanirrahim jija Masya Allah maha kawasa Allah ku abdi dek dicokotan dek dibawa ke imah dek ngabangun imah batal sia kunaon juga dinya atuh tawali blon tawali temenang wali Gusti eta kos kitu geus ka ditu nama atuh sakecapnya tawali sakecapnya tang ke bakalna teh langsung naon bae ge anu kunyana gitu diomongkeun dipika ka hayang langsung diijabah ku Gusti ngannya nangis sembuh sok dicarita-caritakeun ku almarhum abah teh aya hiji jawara gregeteun jasa ka kiai lantaran eleh ge seku kiai kiai na ka mana bae dihormat-hormat aya jawara makin surut bae leuh lain sia ditangtangan gelut eleh deui jawara kiai na hebat sama kiai eleh atuh kiai mah gelut jeung jawara teu kudu make besi teu kudu boh atuh dilawanan make besi mah ngaranna jawara pada jawara aya naik set make kuda-kuda ayo jotos aing Gusia dijotos teu datang-datang jotos aing Gusia jotos aing Gusia ya ulah naonan pan pegel sorangan pegel tah jadi ilmu kiai mah ulah kudu jotos main jotos geus main jotosanana ulah kudu datang tah gini dadana kiai babar tah mah ya bak kok ya bak ya bak ya bak ya bak ngagejebur sia di dinya hiji tah eta ilmu kiai eleh atuh eleh caritana teh jawara teh jalain eleh adu kekuatan teh datang-datang okos ndek dek naon gitu ngaranna mukakeun ieu ya pernah terjadi di Sidina Ali panaya jawara ngahareupan Sidina Ali pedangna diangkat ku jana dek ditumbas leher Sidina Ali angkat pedang sakumaha pedang panjangna sih tapi encen anggeus sial cek jana teh ieu pedang asupkeun deui ku jana Sidina Ali na seuri bae handeng dihareup cabut teh siap jangan geus kene bae cek jana teh dilepaskeun malah dicekel di tengahna cak panjang kene bae pedang jadi manjangan tidinya kapan cek Sidina Ali teh kajenting ku anjeun dicabut terus cek Sidina Ali kersaning Gusti kula dijaga ku Gusti Allah moal kudu lepas eta pedang tina sarangkan diragakeun pan plek bae asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah tuh jadi ngalawan tiba heula ge ngalawan wali-wali Allah mah lain kudu kekuatan lain tinju balas tinju boho ti dituna bahwa ti ditu datang kos kitu bae tah ninju teu datang-datang atawa datang mah datang ngan karasana ku leungeunnyana ieu sakumaha batu tinju aing Gusti aduh jadi nanti eta mah jalain banget tah mah beusi tah mah da eta pipi aing tinju Gusti dek gemper aing leungeun teh teh ilmu kiai mah kos kitu kuduna atawa tadi golok sek panjang kene aneh mah tanggeus asupkeun deui beres eta kos kitu diondang cek gerjawara teh diondang ngarieu diondang gitu diajakan gelut aing eleh segala rupa aing eleh ku aing sia diisin-isin di loloba jelema geus beres diondang hariung ka imah jawara jang kiai biasana kan make kasur
nah tawa make sama anu bagus dihandapna kunyana digali di tendenan bangke ucing dipoprok diratakeun kiai diondak cicing di dinya beres memeh ngariung teh hampura cak jawara kiai kunaon eta teh dihandap aya rembes daya yang naon coba kiai coba buka buka ieu naon coba kiai tadi jerona coba tetebakan kiai naon cak kiai teh nu rembes-rembes kieu mah biasana belut nah sia kiai mun lain belut berarti kiai bakal ka kiaiana masalah cak nya teh gale dah karena wari mah tanyahoan kiai blon ya nya geus tulak cangkeng bae lain kiai teh mah geus jawaban buatannya nah begitu dibuka pakai ucingnya jadi belut sial kiai ucing jadi belut sakecap nyata masyaallah eta geus kitu weda wa nuqallibu afidatahum dibulak-balik hatena ku Gusti Allah ieu iman ieu henteu ieu marifat ieu henteu ieu syuhud ieu henteu nang Allah wa absarahum mata'na iman jeung teu iman paham jeung teu pahamna nang Gusti Allah nu mantak atuh hese-hese amat urang teh endek hayang sugih deketan bae Gusti Allah ulah ka Gunung Kawi atuh urang hayang gagah deketan bae Gusti Allah na hayang naon bae deketan bae Gusti Allah na nu boga gagah Gusti Allah nu boga sugih Gusti Allah matak naon atuh ka Gusti Allah ye hese-hese teuing nu mantak ke cenah sia hayang sugih mah tuh cara kiai kan sia kudu mentang mata kiai mah nya nama hayang sugih ge muterkeun tasbih doang jadi sugih kiai mah muterkeun tasbih jadi gagah kiai mah coba puterkeun ku sia datang ka pegat tasbih kudu boga aturan atuh nasbih ge lain satasbih nah kudu boga aturan jeung hate ieu mah dina loba jelema geus ieu bae pohara jasa bulu giliran we sorangan tasbih dialungkeun tetolo bangsa penceramah atau situ tah di loba tasbih di keluar ku ngomong dari kieu bae padahal mah lain keur nasbih teh mah sok-sokan doang di imam atuh tilok nasbih tilok malah mah dek salat ge leungit tasbih ka mana nya berikut tilok-tilok mah bre wa nuqallibu afidatahum wa absarahum kama lam yu'minu bi awwal marrah wa nadharuhum fi tughyanihim ya Allah antepkeun Gusti Allah jelema kos kitu kena lacut terus geus aya dina rahasia aing geus aya dina ilmu aing anjeun mah anjeun bae Muhammad geura dakwah anjeun mah ngan sakadar tugas si kaula dakwah sampaikeun syariat nya sasakitu ulah boga pikiran kadua katilu hiji tabligh adapun daekeun jeung teu daekeun lain urusan anjeun Muhammad urusan aing mantap urang ge kos kitu tah datang ka imam magaan ngaji ulah boga pikiran kumaha ayu bae dakwah ajak ulah boga pikiran geus eta diajakan ku aing teu daekeun bae heran biasa kana tuh si aing kanu itu mah teu teuli neteuli si itu ge pan diajakan ku sia tuh sia teu neteuli pan si eta mah neteuli amat teu daekeun itu teu daekeun eta teu daekeun tapi sia neteuli lain gitu itu mah susah sabodo teh mah daekeun teu daekeun ge pan ieu mah sugih lamun daekeun kan lumayan jadi boga kadua tolol tak kiai namun geus boga kos kitu moal beres dakwahna dakwah mah dakwah ngaji nyaritakeun rukun wudu nyaritakeun rukun salat nyaritakeun tauhid nyanana balik ulah aya naon-naon geus mantep kos kitu mantap cek amah almarhum abah doyong mah lamun urang magahan ngaji di lembur urang beuki ngopi urang beuki ngerokok rokok mawa sorangan kopi mawa sorangan ulah ngaharepkeun pamere ti jamaah urang eta mantap kos kitu geus urang beuki kopi mawa termos urang mawa jingjingan bila perlu dagang kopi urang di dinya geus kitu rokok naon urang nu beuki mawa ulah ngaharepkeun ti jamaah lamun geus ngaharepkeun ti jamaah geus moal muai tama ilmuna boro-boro jang murid nyana ge can bisa make ilmu sakitu bae tuh gitulah nya iyalah dakwah Kangjeng Nabi ngajakan anak Kangjeng Nabi sehingga Kangjeng Nabi dicaci dimaki ku ahli Mekah
dipenta mujizat hampir Kangjeng Nabi ge terpancing, tapi ternyata kabelah dieuna treda hati Kangjeng Nabi, tiis hati Kangjeng Nabi, terus dakwah Kangjeng Nabi sanajan dicemooh, dicaci, dimaki, diciduhan, diperangan Kangjeng Nabi teh tetep bae terus bae ngalih Kangjeng Nabi di Mekah ke Madinah, di Madinah terus Kangjeng Nabi dakwah sampai perang. Hasil daripada dakwah Kangjeng Nabi 14 tahun anu silam, alhamdulillah urang kuari iman ka Allah, iman ka Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kangjeng Nabi teh kos cai mendak wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, mun nyaritakeun rahmat hartina rahmat eta cai kumaha teh cai teh lamun ku urang dibendung, kemudian ku urang dipake mandi, kemudian cai dipake ngindum, kemudian cai pake gitu naon ngaranna nyebor jarara ditatangkalan, dinikmati ku urang. Tina cai tersebut urang bisa ngarasakeun kasegeran, ngarasakeun hasil daripada cai ngeunah eta rahmat. Kangjeng Nabi teh kos cai, lamun eta cai ku urang diantepkeun, cai mangalir bae, tapi urang mah teu melu, atuh urang henteu pernah menikmati kesegeran cai, henteu pernah pakai nyebor, henteu pernah pakai menikmati hasil daripada seboranana, eta mah kos kafir. Kangjeng Nabi liwat ibarat cai, kafir teu melu ka Kangjeng Nabi, percis sakumaha tadi urang mah begitu cai datang Kangjeng Nabi ku urang teh di rumah caina, dijieunkeun tempat urang mandi di dinya ngala wudu, di rahmat ngaranna tah dipake nyebor, hasil seboranana di dahar kurang geus urang mah gupak di rahmat Allah, bentukna cai rahmat Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ngan eta cai sing hade ulah di kotoran, aja kuari cai di kreditan kotor tah caina teh, kotor tah dek gupak mah ge atuh kotor ngaranna. Sing hade caina ulah diribaan, caina sing hade rahmat Kangjeng Nabi teh dibentukkeunna kalmai kos cai ngalir terus ka unggal negara. Kumu di Indonesia mah cai Kangjeng Nabi ane rahmat Kangjeng Nabi, asal urang geus iman berarti urang kena cai rahmat Kangjeng Nabi, nyambung jeung Kangjeng Nabi. Mata kurang maca salam ka Kangjeng Nabi atuh aya Kangjeng Nabian. Mun urang dicontohan ku cai urang teh aya Kangjeng Nabian, ketika urang assalamualaikum ya Rasulullah atuh teh kudu hese-hese ja eta Kangjeng Nabi ge eta geus aya di urang. Cai Kangjeng Nabi teh rahmat teh cai. Nah caina ku urang teh kuari geus diinum, ja urang mah geus iman, berarti urang teh geus aya Kangjeng Nabian. Geus aya Kangjeng Nabi ketika urang assalamualaikum ya Rasulullah atuh ngajawab Kangjeng Nabi waalaikumsalam. Urang maca salawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa alihi, emang aya Kangjeng Nabian di awak urang, eta iman ka Kangjeng Nabi cai rahmat geus aya di awak urang. Ketika urang maca salawat atuh Kangjeng Nabi ngadengekeun oh saya macana saeutiknya 11 dongnya, saya Kangjeng Nabi geus lumayan lah 11 geus sakitu gitu. Ketika caina di kreditan je aing teu betah di awak sia ieu, saya Kangjeng Nabi kos sia jadi kos kitu atuh nyahoeun Kangjeng Nabi sebab eta cai diinum ku urang ibarat cai mah. Jadi atuh awak urang teh aya rahmat, etalah rahmatan lil alamin. Pas gitu jadi urang iman ka Kangjeng Nabi seakan-akan urang nginum cai Kangjeng Nabi. Aya Kangjeng Nabian di awak urang, tinggal ku urang disuburkeun jeung dihenteukeunana tergantung urang. Adapun urang geus nginum rahmat Kangjeng Nabi, aya Kangjeng Nabi geus lantaran iman ka Allah, iman ka Kangjeng Rasulullah, tinggal urang nyuburkeunana doang. Tah urang keur ngaji kuari ngaranna keur subur deuk nyuburkeun iman ieu. Begitu orang ngaji datang sugan we cenah iman subur ye, alhamdulillah barang ngaji teh rada gede iman teh keluar beneuleuh berang da leutik deui ka bawa ka ditu ka dadan nongtot teh aduh siga ade teh iman urang ya insyaallah. Sekali deui urang mah bersyukur alhamdulillahirabbil alamin teh hese bele ke urang mah iman ka Allah, iman ka Kangjeng Rasulullah, hartina urang dididik ku lingkungan cek ngomong didik nama geus aya tetesan ti dituna janang Allah wa nuqallibu afidatahum wa absarahum, nang Allah urang iman sia paham sia mantep sia nang Allah ngan urang berusaha terus supaya lebih mantep deh, sehingga kadeuleu ku urang sosok Kangjeng Nabi, kadeuleu ku urang engke Gusti Allah ku batah teh malaya jelema nu luhur diangkat jadi wali tanpa melalui Kangjeng Nabi malaya urang tak terjelan ya ku ari hayang jadi wali zikir batu maca sholawat moal jadi
moal jadi zikir doang ka Gusti Allah teu maca sholawat moal jadi kudu melalui Kangjeng Nabi bae sebab turunna syariat tarekat jeung hakikat melalui Kangjeng Nabi kuari urang ngalewatan Kangjeng Nabi zikir bae walah wah weuleuh bakal nangke seri sorangan kayak asal aja lho grogol bagiannya kan eta tidak zikir teu make Kangjeng Nabi kudu make adab kudu make Kangjeng mantak istighfar sholawat nah mantak endek mere zikir di deuleu heula lahan oh can subur sholawatna heula moal bisa urang zikir langsung tanpa make sholawat moal bisa sholawat nanti coba urang lamun ditanya iman kalau iman kajun diseret geja urang mendek iman baik ka Gusti Allah tembak cenah sepaehan aing iman baik ka Gusti Allah berarti bukan bener iman sejak Kangjeng Rasul itu iman jasa aing muludan mulai tahun aku sadus bae pon iman perhatikan marhaba dan lain sebagainya iman Kangjeng Nabi tah ngamalkeun amal soleh dole di masjid anu ngimaman emang saha atuh nyaho ieu teh nyaho amal soleh salat puasa Ramadan yang teu kudu make sunah-sunah Ramadan doang geus cukup jadi instruksikeun geus puasa satahun sabulan doang Ramadan geus cukup sakitu mun haji kajian sugi adag-adagan sakali jadi mah geus zakat atuh aing mah kana zakat deui kumaha deui eta memang geus kitu jelema nu iman ka Allah ka Kangjeng Rasulullah nah ieu lah ulaika ashabul jannah surga geus murah jasa surga mah nu mantak lain ku amal asup ka surga mah lamun urang ngandelkeun ka surga amal isin atuh amal urang jang meuli surga atuh isin puasa salat atuh urang mangansakur Allahu akbar kadang ikut ceuli Allah Maha Agung jajero hate mah henteu agungan kene cincin digosokan we cincin terus mandi can naon can cincin geus digosok pamajikan cileuhan kene cincin geus digosok berarti kan agungan kene cincin Allahu akbar di mana sih tapi kajian teuing geus lah geus kitu bae pokona Allahu akbar nyaho salat naon zuhur sabarakat 4 bener berarti kan salat naon asar sabarakat 4 berarti bener ngaji berarti kan salat naon magrib sabarakat 3 berarti bener eta ku segitu ge geus hebat eta salat naon isya sabarakat 4 bener berarti kan berarti nah ngaji nyana salat naon ge subuh sabarakat 2 jam sabaraha tadi dek ngaji aing salat subuh heula ajo niata qodho berarti bener kan ngaji kan berarti eta jelema ngaji eta tungguan heula ngaji ditan salat subuh lah sholli fardhu subuh rakatain qobon Allah eta kan bener berarti kan bener surga eta sarajan kaburagan tuh salah niat teu adaan tapi kan lamun teu ngaji bang sholli fardhu subuh rakatain adaan Allah padahal jam 7 eta salah kan atuh ieu mah henteu kadenge ku masyarakat ge qoboan Allahu akbar atuh bener berarti ji atuh teu salah emang aya salat qobo nginganan atuh haju nyanana budangna jam 7 qoboan atuh bener teu adaan henteu salah teu naon ngan rada beureum beungeut doang setik oh masalah mun kieu mah geus salat geus salat zuhur sabarakat 3 ieu budak kudu diservis ye 3 ke asar saya geus salat geus salat asar sabarakat 2 wah ieu budak kudu diasingkeun heula ka ditu mondok heula mondok ngaji heula can ngaji kan berarti ieu bener teu tepat zuhur 4 asar 4 magrib 3 berarti kan geus beres eta surga eta amilus sholihat eta geus hebat eta kos kitu ji kieu teh salat kos kitu surga geus jasa kos kita mah cak Gusti Allah gelan nukallifu nafsan illa wus'aha kaulan nu agung teu ngaberatkeun kawak-awakan ka hiji jelema saha bae di mana bae aya rek lalaki rek awewe illa usaha kecuali sakabawana kunyana eta qota minal amal ai kabawana nyana kos kitu atuh kos kitu bae emangnya nama salat kos kitu salibat Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Assalamualaikum beres
sia geus ayo sabarakat opat pan cepet amat jumping kan geus ku aing sakumaha terakhir budak tapi kan sholat emang aing mah bisa nakos kitu cak Gusti Allah ke kamar aing ngaji di mingguan la nukallifu nafsan illa usaha ngadalil coba eta iya teh geus ulah disalahkeun emang Quran kos kitu Pak wayah ngeunah bae urang tetep ieu ulah sambarangan ieu ayat mahal ieu geus penting mah asa salat bae mun aya anak urang gitu Pak kunaon aja salat teh khusus boro-boro sia aing henteu nggak sepenting salat bae dek khusus dek henteu ayo salat bae pokona mah nya ka surga mah lain ku husu ku iman amal soleh antum geus bisana sakitu cek kamari ge ngajelan nukallifu nafsan illa usaha tuh eta bapak bisa ngadalil giliran nu kitu diapalkeun we ku nyana geus aing mah ngapalkeun ayat eta bae asana tiis ka hate geus geunaheun ieu bener-bener lain lalagaan geus asalnya syaratna asalnya rukuna beres geus eta amal soleh emang ka surga kudu ku amal ku amal maka beuli surga nu sakitu bagusna bayangkeun bae coba nu sakitu indahna widadari ge lamun teh mah cinggirna ka dunya panon poe surem mun nyi dosa kecelaka laut jadi amis mun urang neuleuh ka widadari eta teh pingping jeung bitis da teh jerona ge kadeuleuh ku ngagenclang endek ditumpakan ku potongan Haji Pedi atuh ngajengkang ti heula geus lain ku amal ieu mah asup ka surga mah ku rahmat Allah Subhanahu wa taala wa la nukallifu nafsan illa enteng sudah hese Masya Allah karim pokoknya mah iman ka Allah mun ditanya sasia pangeran Allah beres sasia nabi sia Kanjeng Nabi Muhammad aing mah geus pokona mah sakitu bae salat osok aing salat sampai 5 kali sanajan aing teh husud tapi aing osok puasa aing puasa Ramadan osok sabulan aing kitu mah Senin Kamis segala mah dilok aing mah bener tapi aing mah diinstruksikeun ku Gusti Allah sabulan doang sataun eta mah osok zakat fitrah aing boga ngazakat teu boga teu naon dari fitrahan wae aing boga mah ngazakat bae tuh aing mah terus atuh kitu ge panen aing ngazakat dagang aing ngazakat haji jatuh aing geus bidug-bidug ge aing cenah segala sabodo pokona mah aing mah geus bae aing ka Mekah mantak ieu tiket moal dipiceun ku aing dibawa ka kuburan ku aing woi kira-kira si malaikat nanya tah tiketna tah aya tah aing geus ulah nyaritakeun bagus jeung henteu pokona aing pernah bae geus sakitu bae geus kumaha eta ulaika ashabul jannah ahli surga je hampang jasa ya sabaraha poe kieu di surga lain poe-poean bulan meureun lain bulan-bulanan tahun meureun lain tahun-tahunan sabaraha tuh hum fiha khalidun seneng-enengna di surga Masya Allah karim ieu mah kudu arapal ayat ieu mah tenang jasa ngeunaheun jasa ieu mah Masya Allah karim ihtis jasa ieu teh lawanan nu tadi bejakeun ka kafir bongan nyana teh iman ka Allah bongan nyana teh iman ka Kanjeng Nabi Muhammad asal iman ke pangeran Allah pangeran teh iman ke Kanjeng Nabi Muhammad Nabi terakhir teh bejakeun ka kafir ala anna jannata ma'azmi qadriha wa ma'aliyah yutawassalu ilaiha bil amali sahli min ghairi ta'ammuli kulbah bejakeun ka kafir bahwa surga nusak itu poharana bangunanana situasina dan lain sebagainya hese nyaritakeunana soal surga yutawassalu ilaiha bisa datang ke surga bil amali sahlimin ghairi tahammuli kulbah dengan amal lu gampang asal beramal bae pokona mah geus tanpa aya kesulitan kahesean masih dianggap berat ieu ibadah ka Gusti Allah dijelaskan ku Gusti Allah make jumlah mutarabah la nukallifu nafsan illa tengah beratkeun aing ka saha bae kecuali sakamampuhanana gerakanana bisa nangtungnya teu bisa diuk ngedang teu bisa ngedang nangkalak geus teu bisa nangkalak ngukur taneuh kubur geus tiasa
gitu doang tuh kan kuari dipaksakan supaya husu emang husu babari ustad gitu bisa husu cak ustad mengenah baik kiai atau kiai sarua atau sarua bisa husu jangan bisa husu mah iwati ulama-ulama sholihin iwati wali-wali Allah sedangkan kan jadi wali Allah teh emang babari gitu nyana kan lu bisa husu lantaran khusus mapan kudu ulah aya masih wallah di jero hate teh kudu ulah aya nanaon kecuali Allah karena khusus geus bisa ngaharepkeun hilakeun ruh daripada awak tepati ngurusan kana jasad hate bae ka Gusti Allah eta lah jelema-jelema nu khusus aya modal urang mah dihusukeun sarakaat 2 3 4 mabul sese ini khusus jasa salat sholli fardhu Allahu akbar terus bisa teman-teman Allahumma agung Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi wa ta'ala silahi majatu cak setan baru nih ya saya setan ayo gerak husukan Gusti gerak husukan ayo gerak husukan inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati ngadeukeutan setan flek ayo wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika cincin berem bagus edan cincin di jero hate cincin aya cincinan digulak-gilak ku setan eta buleut lamun dipelonjongkeun mah rada bagus gosokan deui kakarake 2 kali ngagosokanana kan ganti yeuna ye naon karana batangna kamari mah kan ku perak coba bagus tungtung ngalahin salat produksi cincin geus inget-inget assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh cak setan dadah emang kos gitu salat urang Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallah setan datang khusus nih cak setan sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati di pabrik aya angkateun barang geser saya tik eta geser saya tik hargana duh sakilo nanti lamun ditambahan di 100 nyana diberi nyana mikeun kamari kakarak 50 doang 100 lah jadikeun bae lah ini lamun sakintal teh ghairil maghdubi alaihim waladdallin acak-acakan salat aduh Allahu akbar Allahu akbar kabira alhamdulillahi katsira subhanallahi wa bihamdihi ndek kondangan sepatu meuli anyar bae kitu jang paparantieun ongko eta mah geus kebel asana sepatu jeung nyeri dipakena hayang lurana nyaman bae sabaraha duit jangan kelah sababarana mah masalah nu penting mah meuli bae lah isukan bae itu ka Tangerangna gitu nya ghairil maghdubi alaihim waladdallin salat sepatu jelema nama di luhur sajadahna ge bagus jasa menang meuli ti Mekah buatan Turki sajadahna di jero masjid ge make kipas make AC bagus luar biasa salatna make jubah make sorban udang-udang deui oh siwak lagi eleh bae leungeun mah gosok-gosok gitu pan poara eta deui zahirna di luhur sajadah di jero masjid pakai jubah pakai udang-udang ate di mall atau yang memang bisa nasa gitu kamari ge ngaji lanu kalipun nafsa mangga kos gitu deh kuadet penting lagi mah salat belah pokoknya guys memang bener penting mah salat bae mah keur carita nu penting mah amal soleh daek bae heula geus adapun kadituna engke tahapan-tahapan di sorgana tahapan ke di sorgana ieu mah jelema anu khosyin di ditu ieu mah nu setengah khusu di dieu ieu mah nu salatna teu pati khusu di pager bae heulanan kalau asup ka sorga sih mah salat teu khusu ngan daek doang kan heulah cara ieu geus jeung embe sorga ge teu nanong mah babarengan aing geus ngajak aing nemah jasa keur ieu aing mah salat teu khusu kajen aing mah di pelataran ge asal teu ka neraka bae aing mah geus lah geus cenah mah dirinya bae teu boga tempat cenah mah geus nyareupkeun sorga bae kebal-kebal Gusti banyak ieu di dieu bae dijore amat kabejana ka sorga ngan di lapangan emang eueuh deui kitu
atau RSRSSS atulah gitu kan. Emangna Gusti pelit dan tepan Gusti mah lagi nyaho Gusti mah barahan mun kula teh di kasorgakeun berarti pelit tak Gusti kecak malaikat aing teu ngeunaheun disebut pelit malaikat bangunkeun bagus wah kagak jadi kasorga ya aing saking teh khusus salat ieu cek aduh ilah la nukallifu nafsan illa wus atau emang bisa dengan sakit itu deh kumaha dia teh dipaksa-paksakeun ge jadi kabehan ge lamun tita khusu atuh acak-acakan salat hese aing mah teu bisa khusu tetep bae hese bae tah khusu moal bisa sebab kudu ngaleungitkeun salian Allah aya nu bisa kitu wali salian kitu ulama sholihin kakaraknya nama teger Allahu akbar contohna nya nama ku teger-tegerna kahuruan Syekh Marufil Qurhi keur salat di masjid kemudian kahuruannya nama teu lompat beres wabah daratang kana emang naon ieu kahuruan teh nyaho masyaallah jageut teu nyaho jadi kahuruan salat kahuruan nyana teu nyaho urang mah ku reungit reungit oh pencak turun kabeh reungit ngomong udah kuregit bae ge bo besi turun kabeh besi ya Allah ya Rabbi hutet da teu tukang ieu eta naonan goblok reungit atuh reungit pak kalembek teu bisa imah kudu make jotosan-jotosan udah kita teh husu ngaranna teh salat kos kita tetep la nukallifu nafsan illa wus geus kudaekna ge geus alhamdulillahirabbil jalamun teu iman mah moal aya di masjid nya moal salat nya mun teu iman mah moal ngalawudu jaloba disagedengeun urang teu iman mah teu daekeun salat nya nama salat pohara jasa ye atuh malaikat ge nyatetan salatnya geus loba jasa jeung teu nyahoun malaikat maka salat nu husu jeung teu husu ya malaikat teh jauh kana mah ngan sakadar nyaketan doang salat teu nyahoun nu mana nu husu nu teu husu teu nyahoun malaikat mah tuh mata laporan ka Allah tah lengkap ya Allah ya Rabbi ngeunaheun jasa ngan lamun endek memperbaiki diri ngabagus-bagus diri tentang ibadah ku aya bahasa wa amilus solihati di samping iman ka Allah iman ka Kangjeng Rasulullah wa amilus solihati lain sakadar iman tapi beramal soleh nah iya nyaritakeun tentang amal soleh berarti kudu anu bagus sabagus-bagusna amal lantaran salat ge cek Kangjeng Nabi sallu kama raaitumuni usolli salat anjeun sakumaha anjeun ningali ka salat kaula Kangjeng Nabi teh katingali ku para sahabat gerakan-gerakanana jeung rakaatna zuhur asar maghrib isya subuh dan lain sebagainya bentuk salat nama urang teh pati beda jeung Kangjeng Rasul nu beda teh ngan sakadar batina doang ketika Kangjeng Rasul salat cek Kangjeng Rasul wa qurratu aini fi shalah be ketika salat teh lempeng kadeul jeung karasa Gusti Allah sehingga hate bungah nu luar biasa maka cek Kangjeng Nabi ketika aranjeun kabeh boga kabingung boh urusan dunia boh urusan akhirat maka salatlah 2 rakaat engke bakal dibere lolong kerangku Gusti Allah lamun aya jelema bingung soal dunia bingung soal akhirat sok gerak ka Gusti Allah munajat Allahu akbar engke ku Gusti Allah bakal dibere rorongkrang lantaran di jero salat teh aya kabungahan-kabungahan anu hese dicaritakeunana ngan lamun urang nyaritakeun kabungahan di jero salat pan hese lantaran urang macan pernah manggihan bungah di jero salat malah urang mah keur bungah salat jadi henteu bungah urang mah keur tentrem salat jadi teu tentrem lantaran urang mah salat teh kakarak ge daek doang jeung dipaksa eueuh kangeunahan nah neangan coba kangeunahan kumaha jak Kangjeng Nabi menyaritakeun salat teh ngeunah ieu mah deuk memperbaiki sakadar iman ka Allah sakadar iman ka Kangjeng Rasulullah beramal sakumaha parentah jeung larangan dijauhkeun nah eta teh geus asup kana ulaika ashabul jannahum fiha khalidun di sorga beda-beda engke mata kayang memperbaiki diri mulai ngajinya na asup ke pondok pesantren kejeun teu sakola ge atawa dibarengan ku sakola 2 tak ngaranna
teu murni teh mah kos kitu mah ka sorga hayang ka neraka hayang. Ieu mah teu di ka sorga bae geus. Mulai mondok pesantren, ngaji amil, ngaji jurumiyah, ngaji alfiah, ngaji jual makun, ngaji mantek, ngaji jamul jawami, terus usul fikih dan lain sebagainya, ngaji hadis tafsir beres. Neropong kana kemurnian kejernihan kolbu ahli Allah. Kabita urang lamun nyaritakeun Sidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Abu Bakar keur cicing bae neuleuh manuk piit cerik Abu Bakar Siddiq. Ditanya ku sahabat, Abu Bakar kunaon neuleuh manuk mani cerik? Inget ka sorangan. Kok neuleuh manuk sih inget ka sorangan? Bahagia amat mun kaula ku Gusti dijadikeun manuk piit. Mahnya Abu Bakar jadi manuk sih bahagia nama kieu cek Sidina Abu Bakar engke di akhirat teh manuk dibuktikeun ke ditanya kabelah dituna geusan manuk mah jadi lebu eueuh hisab eueuh naon ai Abu Bakar engke di akhirat kumaha. Ditanya tentang salat beres tah henteu salatna khusyuk tah henteu salatna wah mulai tah urang aduh tadi ngeunaheun geus Sukari rada garenten deui aing ye. Sidina Abu Bakar yang cerikan diri sorangan neuleuh manuk doang. Hayang amat neuleuh manuk cek nyana jadi manuk. Lantaran manuk mah paeh di akhirat jadi lebu geus bae. Hisaban tapi pan Abu Bakar engke ditanya datang ka mana? Ieu memperjuangkeun agama datang ka mana? Salatna khusyuk datang ka mana? Sieun jasa harta leuwih ti kabutuhan ke bakal ditanya ku Gusti Allah. Ieu Abu Bakar ieu sedih jasa engke di akhirat bakal dihisab engke. Manta kurucut cerik neuleuh manuk ras ka diri sorangan. Masya Allah. Sidina Ali kieu bae di juru imah kieu bae ditanya kapan ku Siti Fatimah pamajikanan Kang Ali benar mangalamun bae sakieu geulisna ieu pamajikan mesti lamun keneh bae Siti Fatimah pancapetang jasa pan eueuh deui nur siga Kangjeng Nabi Siti Fatimah mapahna siga Kangjeng seungitna siga Kangjeng senyumna siga Kangjeng capetangna siga Kangjeng mantak menggairahkan. Kurang menuga pemajikan kos gitu geus teu kudu nyandung. Atuh ieu mah teu mah teu nyandungna atuh. Ditanya manyun bae. Dibere ku dibere nah komo teu dibere mah. Aduh, udah isuk-isuk lain mangi kutang ngebeledek. Bae teh urang nyandung bae kitu dulu pemajikan kurang saregep pasana ieu. Jatuh orang Lampung Pararuti. Wah, beres. Coba Siti Fatimah. Kang Ali, kunaon sing ngalamun? Teu kunaon. Lain gitu bisa anu dipikiran tah ya teh naon eta aya naon-naonan cek Siti Fatimah teh sup Siti Fatimah panggil sahabat nu saja ya Ali katinggalina merenung aya naon ieu besi aya anu perlu dipecahkeun jeung dibantu ku kaula bakal dibantu saha nu bisa ngabantu ka perasaan kula aya kitu nganaon rumah tangga lain soal ekonomi lain soal perpolitikan henteu eta mah kos kitu melah naon atuh kula mah neuleuh budak tuh lulumpatan ras ka diri gitu hayang kula jadi budak deui saenggeusna jadi budak memeh balik mending dimautan ku Gusti Allah selesai Ali di jero kubur teu kudu ditanya deui di akhirat geus teu kudu ditanya lantaran budak mah rek ti muslim rek ti kafir tetep ka surga bae Ali mah ngarep-ngarep hayang budak deui cek cenah teh hayang paekeun leutik beuh pat ieu mah geus kieu cekna teh paeh di jero kubur bakal ditanya ku malaikat munkar nakir aju dihisab segala rupa amal-amal salat bakal ditanya khusus tah henteu tah ieu lamun ditanya soal salat bae ai pagawean mah pagadi pagawe tapi kan kahusukan henteu nah ieu nu jadi masalah teh Sidina Ali teh aju kapan lamun teh khusus wala tadribiha wujuhana pada teh salat teh jadi pamonggol aduh geus kiai entah dibayar lah mendingan lu aja jero teuing mah ngap cenah teh ieu mah keur carita klasifikasi jadi tahapan manusia teh beda-beda Sayyidina Ali mah ahli ruhani atuh beuh Sayyidina Umar kitu keneh Sayyidina Utsman apalagi Sayyidina Abu Bakar kan tenan eta geus caritakeun tah mah kabelah handapna Tuan Syabdul Qadir kabelah handapna terus ulah-ulahna naon tah Syekh Asnawi bae geus sakitu poharana masyaallah karim guru-guru urang anu geus teu nyahonan naon ketika zikir ku ngeunaheun jasa lantaran urang mah pan ngarasa lapat teh beuteung urang mah ngarasa indah teh ceuli urang mah ngarasa nikmat indah teh mata lantaran mah keneh watek kapan urang mah
mata indah mun dideleukeun kanu indah-indah. Masya Allah. Bareng neuleu aya awewe semampai mata akureun mantep bang ngongkong setik aduh mantep susu nongol kahayang mata kan eta neuleu urang negro hidung amat jariji aing mah mata watak eta teh lamun dikembalikeun ka nu geulis buatan Allah nu goreng buatan Allah nyaritakeun geulis jeung goreng teh tama nafsu mun dikembalikeun maka Gusti Allah bawa nu geulis bacaan bisaeun ibadah bawa nu goreng mah bisaeun ibadah sedangkeun titah cinta teh kanu cinta ka Gusti Allah urang lamun dikitu-kitu bakal resepan kanu hideung je di titah cinta teh kejelema anu cintaeun ka Allah ulah leuleuh zahir sakadal leuleuh zahirna gampang urang kuari jadi jelema sugih aya di urang gagah di urang kasep aya di urang bintang film mana anu ku urang henteu bisa dibeli zahir mah gampang tapi jangan cintaeun teh ka Allah tapi lamun urang dititah mika cintana kanu dicintai ku Gusti Allah hararese kapanggih jeung nu hideung jelema mah hideung luar biasa tapi maca Qur'an sapoe sakali tamat jelema bager jasa menyapa luar biasa jelema nama goreng di jero hatena aya ma'rifatullahan ieu nu dititah dicintai ku Gusti Allah engke anu bakal ngaluhurkeun agama teh pan turunan-turunan tinu cinta ka Gusti Allah sedangkeun cak Kangjeng Nabi deuk nikah mah tah par jati din teangan nu aya agamaan ulah sakadar geulis mulai urangna cinta ka Allah awewe eta cinta ka Allah jeung teuing aing mah hideung ka jentu tapi di jero hatena mantep jasa mulai orang cinta digedeng gegerekeun ku batur heuy sia kasep-kasep kawin gadenya maneh mah teu nyaho rahasia capitannya lain lagi dong aduh terus dia masuk aju ka itu di agama aju ka capitan lain itu di deuleu batinna Masya Allah urang kawin lillahi ta'ala henteu neuleuh geulisna teu neuleuh kayana teu tapi neuleuh agamana borojol boga budak Masya Allah budak diajak nonton TV teu daekeun sebab timbul ti indung anu tatadina maca Quran bae maca sholawat bae dibawa kurang nonton TV cerik tapi lamun henteu nonton TV cicing pan aneh coba anak urang lamun di luar cerik dibawa nonton TV cicing sial jasa tah budak Masya Allah tapi iya mah asal di hareupeun TV bangun teu betaheun teh keluar bae manehna mah betaheun asal diasupkeun ka TV dihareupeun ka TV teu daekeun Masya Allah bahagia aya naonna dia budak mulai gede saeutik nyahuan ka bahasa-bahasa alif ba ta sa jim dan lain sebagainya teu kebal haju bisa maca Quran nikmat gede saeutik haju bae ngajakan bapana nanari abah ayo ka masjid diajakan abah ku anak di cakabana budak lain aing ngajak sia dan sia ngajak aing di cakeun aing izin ye tuh bari tarik ku budak ayo abah ka masjid tuh, tinggal lindungna tuh budak ge tuh ngajakan ulah di TV bae heuh nya wah di baheula kos kitu bae pagawean teh tuh aing izin ka anak heulanan tuh ka anak izin Masya Allah ieu lain lalagaan nah fasbar bizati ieu keur carita memperbaiki diri emang bisa nanya lakos itu tetap baginya nabala nukallifu nafsan illa wus urang nyaritakeun hakikat di makon hakikat panjacaknya nanti hese nyaritakeun torekat jelema nu norekat di makom torekat baja teh hese cak urang nu teu norekat hese amat kudu udang ti peuting kudu zikir kudu mandi dan lain sebagainya berat amat di makom nama hampang geus datang ke hakikat jadi nyaritakeun hakikat anulah bo berat amat cewek di makom nama dia hampang nu diberatkeun ku Gusti Allah dengan bahasa lanu kalipun nafsan illa usaha teh ieu teh samakom bagi ahli hakikat teu berat cek ahli hakikat bagi ahli norekat teu berat cek ahli torekat mah bagi urang nu di syariat dia teu berat di syariat ge nu penting mah salat puasa zakat haji beres khusyuk urusan wali tah kos kitu mah beres ya emang urang makom didinya sia salat bagaimana teh khusyuk ira khusyuk aing sih emang teh khusyuk aing mah geus kos kieu kaayana pokona ngan aing mah protes bae ka Allah mun teu ke surga emang kunaon apaan aing ngaji di Cilongok lanu kallifu nafsan illa usaha dak dibawa ku aing ka hareupeun Allah ieu ayat ieu hebat jasa teh budak ku embung-embungna khusyuk burung
kesimpulan nama jelema iman ka Allah ka Kangjeng Rasulullah beramal soleh disadiakeun ku janji Allah lain ku amal ku janji Allah sorga di sorgana hum fiha khalidun breng arasup ka sorga geus puguh mursalin nabiyin geus puguh para sahabat geus puguh para aulia Allah geus puguh para ulama geus puguh para ahli thariqah ieu ahli syariat ge wah arasup ka sorga lamun anu bobolokot ku dosa wayahna dianclomkeun heula ieu mah wayahna doang tetep ka sorga ulah waka nyaritakeun embung-embung ka neraka jeung hayang-hayang ka sorga lantaran urusan ka neraka jeung urusan ka sorga mah urang contoh di dunia bae bakal nemah sorangan urang mantas di sawah dadabud ieu taneuh datang katuur bobolokot baju urang ge teh urang datang ka imah barang datang ka imah pamajikan urang geus aya di jero kasur seping bed geus pake sesengitan segala rupa cak pamajikan kakak ka dieu ieu geugeran kula geus teu make calana acan kira-kira urang nu dadabud bobolokot aku taneuh wani henteu coba ka kasur ayo moal wani ke heula kakak deuk kukumba heula kan kitu kajeng kukum mage henteu ieu mah kadi kalolotor tu tengah boh bararau kieu teh kakak deuk bebersih heula deuk mandi pake sabun ke pake sesengitan karek kadinya moal kebal moal heueuh atuh teu wani nyana ka kasur nyana eta ge sakitu ge ieu ge sarua Allah nyadiakeun sorga barang urang datang ka ditu hayo geura arasup ka sorga sedengkeun urang ge karasa di dieu odoh judi aya di aing mabok aya di aing korupsi aya di aing nyana ge mit heula ka malaikat-malaikat moal waka ka sorga kunaon deuk dibersihan heula ku kula ieu mangkana deuk dibeulem nyana sadar sorangan henteu cak malaikat ka sorga we teu pantes atuh nya ka sorga dadabud kieu cak nya tetep deuk dibeulem bae make seuneu jahanam jadi teu kudu hese-hese malaikat ge nyanana sorangan nu hayang meulem nyana percis kos urang matas di sawah pamajikan urang ngajakan ka dieu ieu urang geus deuleu bener kutang geus nyengre sempak geus adi juru bae geus make naon ge heula cak mandi heula teu wanieun nyana tawalian kaing aduh lamun nyala kadinya bae berarti belum lamun bener sadar tetap mandi heula ieu ge sarua geus disadiakeun sorga dan kulantaran dadabun ku dosa sadar nyana ke aing deuk mandi seuneu jahanam heula cek malaikat teu kudu geus ka sorga embung isina aing di ditu nang ke bake geugeuyan ka aing kotor-kotor ka dieu cek nanti ge aing mah mandi heula jadi mandi sorangan nyana ngabersihan sorangan mata urut neulean si mbah dikecrokan punya malah disadiakeun beusina ditodosan ku sorangan mata kurang nyaritakeun Kangjeng Nabi aya jelema ngaguntingan sorangan bener teu aya jelema ngurus atuh emang ku sorangan bongannya anak pagawean sorangan atuh ku sorangan dibersihan ku sorangan jasanajan SBY nyana mantan presiden wah ya mandi mah ku sorangan tilok anu dipandian wah kukuna kuku tuh ya kelek-kelek atuh sorangan yang bebersih urang ge sarua di neraka teh ngabersihan sorangan mana nu leuwih panas pa dieu kurang panas asana ieu mah ceuleuh ngabersihan sorangan ya Allah lantaran neuk diasupkeun ke tempat nu bagus nah kuari geus bararagus kabeh asup ka sorga kumaha di sorga wa naz'alna ma fi sudurihim min ghillin tajri min tahtihimul anhar barang datang ke sorga kabeh ge pan urang wararau ente ku ana di teangan waduh anak ka mana bae ente teu kapanggih-panggih wah salah ngomong tuh budak waduh anak teu kapanggih-panggih jeung ente oh iya rangkula ente ieu bisa ka dieu sebab kumaha ente alhamdulillah kana neraka heula teh sakedeung jakena ngaberesan kreditan doang panas waktu lain panas deui geheng aing di neraka tapi pan itu dibersihan mana itu pantas ka surga nya saya langsung pengen teu jakena dongeng tanya di surga teh beres kan susah anu karang datang tuh woi dadah ka dieu
Sia teh katakan neraka aing rada kebal jadi nerakana. Emang kurang gitu. Aduh aing lah geus hese nyaritakeunana cekna. Aing tukang ngoyak-ngoyak simba cekna. Kasarorga kabeh geus go aing nu istimewa mah nu tadi teu kudu dicaritakeun para aulia Allah, para ulama, para eta teh mah geus istimewa. Nah, gua geus karumpul. Gua di surga. Gusti Allah di sorga teh nyabut ngelengitkeun mapi sudurihim panyakit-panyakit nu aya di jero hate min gilin tina ngunek-ngunek kana bainahum fi dunya anu sok terjadi di dunia mah kapan aya ngunek-ngunek urang naik motor net aya bae anu nyiap set goblok teh budak awas sia ku aing tungguan sia motor naon sia ku aing nah disusul sia ku aing ngunek-ngunek ngaranna lamun sabar makan teh oh teh tilah bae eta keur carita kendaraan urang ngawarung sia maju goblok teh budak awas ya ku aing kunaon sia kakarak ngawarung anyar maju aing henteu sia ku aing susul sia ku aing ngunek-ngunek ngaran urang kapanggih jeung hiji jelema nyana bangun sinis bae ka urang sia awas mun kapanggih ku aing moal diberes ya ku aing moal diberes senyum-senyum macan ngunek-ngunek ngaran aya di jero hate tah aya syirik aya hikdi dan lain sebagainya penyakit tokos kitu nu mawa teu nyaman di dunia kiai ge mawa ilmuna hampir teu bisaeun lantaran nyana utakaburna ngunek-ngunek goblok kiai itu mah kunaon kiai anyar keneh jadi kiai na kok kapake aing seubul jadi kiai na henteu kapake awas ya ku aing kapani dihajar sia ku aing kiai bae kos kitu untuk komo jawara ngunek-ngunek kos kitu ih tolol eta si Mang eta ai batur diondang ai aing henteu jah teh budak goblok jasa emang aing teu kadeuleu meureun kunyana pajar lain kiai meureun kayak geura sia ku aing ge ancam sia ku aing awas eta ngunek-ngunek eta teu nyaman tah kos kitu penyakit ngunek-ngunek mah tuh ti rakyat datang ke pejabat ti santri datang ka kiai araya kabeh ngunek-ngunek penyakit anu nomor hiji nu mantak dipuat di dieu ge tadi surga mah dicabut ku Gusti Allah eueuh ngunek-ngunek syirik dengki pirik tanya sanajan aya kelas di surga oh si anu mah di kelas hiji di surga Firdaus si anu mah di surga Naim si anu mah di surga anu ngunek-ngunek sanajan aya nu dihandap panghandapna jelema di surgana panghandapna henteu sirik ka nu di luhur teh takabur kana apa akur bae di surga mah penyakit nikmat jasa di surga penyakit hikdu penyakit syirik penyakit macam-macam teu aya pokona mah geus ninah bae geus dicabut ku Gusti Allah penyakit nu aya di dunia geus berarti urang teh selalu sono hikdu nanaon selalu rindu urang hayang kapanggih deui hayang kapanggih jeung anu hayang kapanggih teu aya unek-unek sanajan batur urang di kelas luhur urang di handap atawa urang di luhur batur yana teu aya unek-unek teu aya hasud aya dengki teh nanaon nikmat di surga mah di surga tajri min tahtihal anhar tahtihimul anhar bangunan ulah dicaritakeun ulah dibayangkeun cara di Kelapa Gading ulah dicaritakeun dibayangkeun cara BSD tabeuhna naonan kadeuleuna doang ku urang indah coba usah urang asup ka jero WC geus teh dikrok-krok kaca dia tilok dieusi pan kunyana nararang dan lain sebagainya ulah dibayangkeun ngeunah ku urang horenganan nu ngeunah di alam dunia mah sapira bangunan kos kitu di dunia mah eueuh nu nikmat cenah kelas 10 M sapira 10 M cenah aya anu 50 M eueuh nu ngeunah di dunia mah rieuh nu aya ke di akhirat mah bangunanana batuna tina emas jeung perak 3 intina inten berlian teu kudu make lampu tapi seluruh sinar-sinar lampu ti mimiti herang caang beureum koneng biru araya kabeh hese nyaritakeunana tajri min tahtihimul anhar dihandapeun gedung-gedung urang sing korolok cai bisa ditambai urang keur cicing di luhur hayang cai ka luhur disintrekan doang kitu dicepret cai nae ka luhur hayang cai naon hayang cai susu aya hayang cai arak aya hayang cai naon bae tinggal tek cai datang tajri min tahtihal anhar ku ari urang nyeun sosorgaan di dunia teh cai sing kerelek kadeuleuna mah cai padahal mah setrum kudu dibayar eta puyeng eta nu aya kadeuleuna cai eta ku mata mah padahal di jero hatena mah ieu budak bade teuing setrum ieu waduh
sosorgaan di dunia, di akhirat tajri min tahtihibul anhar, di samping bangunan anu sakitu indahna tangkal kayu dan lain sebagainya. Urang teh di hadaman ku barudak-barudak widadari, ngagalendotan urang hayang nu kumaha aya. Saurang dibere 70. Wah, geus urang kieu bae ge. Urang pindah ti ieu beteng ieu ka beteng ieu, ti beteng ieu ka beteng. Jeung capek-capek sedangkeun mantas dipake jadi parawan deui berubah beungeut ge isuk mah kuari mah kos ge isuk kos kitu isuk kos makin kasep makin geulis henteu angger beungeut urang poe ieu kos ge isuk lain deui ieu lah maha kawasa Allah subhanahu wa ta'ala. Nu penting iman ka Allah, iman ka Kangjeng Rasulullah, amal saleh mantep geus pokona mah teu kudu hese-hese la nukallifu nafsan illa asal berangkat bae geus pokona surga. Tinggal diperbaiki doang kurang kuari mah larangan-laranganna titah ngeridit titah diulah ngeridit eta kudu dipiceunan besing ke mandi sorangan di ditu ngabersihan ngagosokan suku kuno dikreditan ieu ka suku-suku. Ih kumaha gitu ya Allah ya Rabbi. Sing ade nyokot duit bank, sing ade deposito eta teh ribawi nu kos kitu moal kebel di alam dunia teh diriweuhkeun ku nu kos karar itu masyaallah hammuka mahamaka. Tujuan anjeun kunaon ngariweuhkeun anjeun teh untung-ujung nama kapan pae kunaon teu mikiran pae. Nah ieu sing hade sakedeung urang dibere waktu nu penting alladzina amanu wa amilus sholihat. Naon perintah laksanakeun sempurnana nu optimal usahakeun. Kemudian laranganna jauhan asup ka surga dibersihan tina berbagai penyakit tajri tahtihimul anhar. Ngomong urang kabeh di surga kumaha ngomongna wa qalul hamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Ieu bahasa urang nu bakal dicaritakeun ku urang engke digambarkeun ku Gusti Allah ngomong urang ke di surga ieu omonganna. Urang kabehan asup ka surga beun nikmat jasa urang pamajikan urang anak jeung incu asup ka surga. Munah bapak urang bapak kolot urang kabeh uyut urang ujang ngawareng urang udag-udag siul. Wah beh ka surga ka Bondoroyot nikmat luar biasa. Aya hiji ben menyelap. Aya si Edi ka mana? Di surga. Cak mana heunya ka mana eta budak emang keur di dituna ge tidak nurut ta budak. Coba teangan coba kan sungai aya di pagar surga. Oh tuh mana teh si Edi budak aing mah nineung ya saya teh budak aing boga rarasaan asana ke budak tak kana neraka kajen ku kumaha ge. Ih mun di pasantrenkeun ban keur balik melulu banyak. Sakolah pan bebeja nama ka guru. Horengan teu asup-asup. Di pabrik edahan malingan sapatu eta budak aduh aing mah boga anak ieu hiji. Lain rarasaan asana aing mah. Coba teangan coba. Angkatnya neraka. Malaikat Malik coba aya warga neraka ngaran Edin teh. Jadi aya jadwalna di eta Edi bareng mana ieu Cikupa coba. Iya tah gua bener ih anak abdi ya malaikat ya anak teh pokokna mah ieu neraka bae pangyabutkeun we teu bisa cak dia mah kebal kene 100 tahun kene mah. Di mana coba tempat tuh di anu tuh dituduhkeun blokna aya sebab aya letter C napa di ditu. Soal kaliru urang datang ke blok 2 kali itu bener iya abah ieu abah di mana abah mah di sorga jeung emas sia jeung adi sia kabehan sia kunaon ieu bah tulungan keur ieu ge pan titah mondok keur ieu kunaon balik malulu aja siapan sekolah pan teu beres saya kos ieu bah geus ulah gaco bae bah panas tuh ieu dosa naon maling sepatu bae aduh agak satunya imah bukan mah sia dibersihan bae ulana di dieu teu bisa bah minta dicepetkeun gitu. Beda abah mana pananya di itu aya saya di itu di blok C nya ada di itu. Aduh geus teu kadele banget nya nama sak mana heula gajen lah geuna dibersihan heula lah jaka ge moal ka mana ge ka sorga kene cak adina tuh heuh nganggeheng mak tak ulah datang ka kos kitu pan sedih urang
sedih Masya Allah gitu masa Ponoroyot asup kabeh ka sorga kan ngeunah nah ieu di sorga engke urang ngomong kabeh kieu ngomong urang ieu bahasa urang engke di sorga digambarkeun ku Gusti Allah Subhanahu wa taala kumaha coba omonganna wa qalu wallahu a'lam Sallallahu